Presiden Jokowi diterpa isu keaslian ijazah. Istana sareng UGM langsung buka-bukaan bukti. Kumaha kenyataanana? Wilujeng sonten wargi sadayana, kuring Risma Karmila bade ngasongkeun informasi pang anyarna ngeunaan isu anu ayeuna keur rame diperbincangkeun. Nyaeta ngeunaan polemik keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Polemik ngeunaan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo ayeuna ngagedur deui di kalangan publik. Isu ieu mimiti mencuat nalika salah sahiji akademisi Bambang Trimulyono ngalaksanakeun gugatan hukum ka pangadilan. Nuduh yen aya dugaan ketidakabsahan administrasi pendidikan Presiden. Menanggapi polemik anu beuki melebar, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dipayana langsung masihan klarifikasi resmi. Ari nyebutkeun yen tuduhan eta teu dumasar kana fakta anu nyata sarta cenderung ngawur. Pikeun nguatkeun pernyataan eta, pihak istana ngeluarkeun sababaraha bukti pendukung di antarana fotokopian ijazah sarjana Jokowi ti Universitas Gadjah Mada, dokumen foto prosesi wisuda tahun 1885, serta surat keterangan resmi ti pihak kampus. Salian ti eta, Ari oge nerangkeun yen data akademik Jokowi saluyu jeung catatan administrasi nasional, sarta kabuka diverifikasi ku lembaga berwenang. Universitas Gadjah Mada salaku alma mater Presiden Jokowi oge henteu cicing. Rektor UGM Prof. Ova Emilia ngaluarkeun pernyataan resmi anu negeskeun yen dokumen akademik Presiden sah jeung valid. UGM nunjukkeun rupa-rupa bukti fisik saperti ijazah asli, transkrip nilai ti tahun perkuliahan, kartu registrasi mahasiswa, serta data administrasi lainna anu masih kacatet rapi di database resmi kampus. Salian eta, sababaraha dosen anu sempet ngajarkeun Jokowi oge masihan testimoni yen maranehna emut kana kehadiran Jokowi di kelas, nepikeun ka prosesi wisuda di Graha Sabha Pramana. Sajabat eta, perdebatan ngeunaan ijazah Jokowi oge rame di media sosial. Sababaraha netizen ngayakeun bedah bukti sapertos ngabandingkeun tangan di ijazah, sistem registrasi kampus zaman baheula jeung bukti acara wisuda. Sedangkan pihak anu nuduh tetep ngayakeun narasi yen dokumen-dokumen eta henteu sah atanapi diragukeun. Kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik dan penyelidik mungkin masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkannya kepada pihak polisian yang untuk menjelaskan lebih lanjut. Proses hukum keneh lumangsung, masyarakat ngantos putusan adil tina pengadilan. Kalawan harapan sangkan sadaya bukti bisa dipariksa secara transparan. Simkuring Risma Karmila hatur nuhun parantos ngadangukeun kasang tukang isu ieu. Hatur nuhun sareng wilujeng neraskeun kagiatan.